Persahabatan teh lain ngan ngukur babarengan dina waktu senang, tapi oge dina waktu salah paham jeung pasnian kasalahan. Dina unggal amarah jeung tawa, aya rasa nyaah nu nyieun urang tetep ngahiji. Ieu carita ngagunaan 5 sahabat nu diajar pikeun ngahargaan, ngahampura, jeung tetep silih sayang. Ulang menang nilai alus dina ujian bahasa Sunda euy. Wah, hebat. Kumaha cara nulis gitu? Mane teu apal wae, kuring rajin maca. Ah, pasti urang kasihan. Makanan dikasih nilai halus. Aduh, teh ulah gitu atuh. Duh, Bima, saya sok mikirin perasaan batur. Tadi mana kasar peing katinan? Teu niat nyakitin, ngan cukuring mah eta guyonan. Kadang guyon satik bisa nyieun hati batur kacerik. Nah, kuring kudu nyieun kesalahan heula pikeun diajar mikir perasaan batur. Eta teh bagian tina diajar jadi jalma nu leuwih hade. Inan, untuk bisa kuring teu niat nyakitin, kuring sadar ayeuna oge Naon Bima, kuring oge geus biasa, mane we sok ngelucu jeung pemikir. Tapi ayeuna mah alus, mane geus sadar. Ayeuna orang damai deui nya. nya pisan ka aran jeung sadayana. Tapi yen sahabat teh moal pegat ku salah paham. Bener, persahabatan teh kudu aya ngahampura jeung pangarti. Urang teh barudak nu beda, tapi hate urang sarua. Hati sahabat. Besok ulangan MTK, siap-siap gagal bareng. Hahaha. Temenang gagal atuh, urang kudu semangat. Nya sabab nu penting teh kebersamaan. Tugan wae urang bisa sahabat nepi ka kuliah nya. Ya, coba basuran.